puasa, nya puasa tucup, terus dilatih ke maghrib teh, terus nya euy. Geus sabari nungguan maghrib, hayu cuang pusreng heula. Ayo lagi. Kiri. Kanan Woy, coba. Mantapnya sekin sekar air. Mantul hayu cuman deh. Oke, deh. Jeki kalau jeki. Oh sinyal. Pae sama kawan sama teu solid lah. Atuh maneh heuras, ayo aing gesek. Geus lah. Naon maneh gelut. Ayo. Ayo siap goblok. Opo lah, nenden HP lah. Hiji ya. Salatullah salamullah. Aduh, ayeuna itu si Ucup jeung si Jeki. Wah, ieu mah kudu bebejak ka Pak RT euy. Duh, si Jagur. Ban kempes meureun ieu. Bismillah tadi pake. Ayo naon? Itu si Ucup jeung si Jeki ribut. Walah. Buru-buru sampekeun. Astagfirullah, Ucup Jeki. Geus. Geus. Maneh garelut. Geus. Astagfirullah, ieu teh kunaon mending garelut teh? Eta teuing Pak RT si Jeki pada eleh game langsung ngamuk. Coba Pak RT teh tarung ngajak gelut Pak. Geus. Ucup, Jeki, maraneh apal ayeuna bulan naon? Bulan Mei Pak RT. Bulan hijriahna? Bulan puasa Pak RT. Tah maraneh teh apal di bulan puasa urang kudu dilatih keur ngajaga hawa nafsu. Maraneh teh puasana teu ditarima ku Gusti Allah. Pak RT. Geus ayeuna mah sok kaalakur sasalaman. Kurang Jack. Pemirsa, dalam bulan puasa ini kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan ibadah puasa. Dalam ibadah puasa, kita harus mampu menahan amarah, hawa nafsu, dan harus selalu sabar dalam segala aktivitas. Seperti yang terjadi pada si Ucup dan si Jeki ini, yang amarahnya tidak bisa ditahan hanya karena game. Dan kita juga harus menjaga persatuan dan kesatuan sesama umat muslim dan umat lainnya. Kami dari Robi Baul Channel mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. guys, banget. Anjir. Kira lagi sorry. Action. Gaji. Orang pun goblok. Action. Gaji. Action. Gaji. Jangan. Action. Gaji ya. Action. Kumaha. On meninggal lu teh. Eta teuing Pak RT si Jeki pada eleh game langsung ngamuk. Coba Pak RT teh tarung ngajak gelut Pak. Geus maneh teh ayeuna teh. Bulan puasa. Otok. Ucup, Jeki, marane apal ayeuna bulan naon? Bulan puasa.
Pemirsa, di bulan puasa yang penuh berkah ini, kita oleh Allah Subhanahu wa taala diperintahkan untuk menjalankan ibadah puasa.